warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Layatul Badiah dina warta Sunda anu bade disampaikan ku simkuring nyaeta perkawis MPK anu aya di SMN 1 Bantarujeg. Kanggo info selengkapna simkuring atos berhubung ka reporter anu aya di tempat. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Teguh Dayu anu bade ngawawancara langsung salah sahiji anggota MPK nu aya di SMN di Bantarujeg. Di dieu sareng saha? Sareng Yola. Sim abdi bade naroskeun ngeunaan organisasi MPK. Oh, mangga. Naon wae proker MPK nu aya di SMN di Bantarujeg? Teman-teman cuman aya 3, hiji anu peresmian, 2 teh laporan, katilu pertanggungjawaban. Kanggo ketua MPK na nu ayeuna ngarina saha? Muhammad Yusuf Fauzan. Nya teras kanggo anggotana nyondong sabaraha anggota? Kelas 10 aya 11, kelas 11 aya 8. Upami kanggo struktur di jerona aya naon wae? Sami we kelas anggota organisasi sejen aya ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, bendara 2, dan ketua komisi A, komisi B, komisi C. Upami kagiatan nu tos dilaksanakeun taun ayeuna naon wae? Upami tahun ayeuna abdi ngajabat upami teu acan aya karena mungkin minggu payun aya panah hiji. Ya, teras upami carana hoyong asup ka organisasi MPK teh tur ngiluan tes 1 jeung tes 2 terus teh urang teh nungguan informasi anu ditentukan ku kakak-kakak kelasna. Oh nya mun kitu mah tunggu informasina. Enggak. Sakitu wae nu tiasa disampaikan ku simkuring kembali deui ka Lailatul di studio. Atur nuhun kanggo Teguh Dayu anu tos ngadugikeun informasi di tempat. Sakitu wae warta anu tiasa disampaikan ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.